Sebut we ngaran kuring Jaja. Pagawean kuring nyaeta jadi tukang ngamandian mayit di salah sahiji rumah sakit anu aya di Garut. Harita kuring geus aya 2 tahunna gawe di eta rumah sakit. Rupa-rupa pengalaman kungsi kealamanku kuring dina keur ngamandian mayit teh. Mimiti ngamandian mayit anu gering ku panyakit, nepikeun ka ngamandian mayit anu maot alatan kacilakaan. Kuring boga babaturan gawe anu ngaranna Sahroji. Manehna teh mangrupakeun partner kuring. Anu mana lamun kuring mancen tugas kudu ngamandian salah sahiji mayit anu aya di rumah sakit eta, nya kuring migawena jeung manehna. Kuring boga pengalaman anu saeutik matak pika aneheun waktu kuring ngamandian salah sahiji mayit. Harita poe Salasa sore kuring keur cicing sabari ngobrol duaan jeung Sahroji babaturan kuring teh. Wah, tumben can aya mayit anu rek dimandikeun nya. Padahal mun teu salah tadi loba pasien anu maot. Nya meureun can waktuna dimandikeun we Ji. Kunaon? Ini siga nu geus ateul hayang ngamandian mayit di dinya mah. Lain masalah geus ateul. Biasana wayah kieu teh geus marema. Hayah we 3 atau 4 urang mah anu dimandikeun. Ya emangna nu maot teh kudu aya jadwalna. Panteu nya horek iraha jeung wayah kumaha jalma maot mah jeung kudu iraha dimandikeunana. Geus we, daripada kesel tepuguh mah urang lalajo YouTube heula lah. Tegung si Lila datang salah sahiji perawat anu make baju biru. Manehna ngageroan ka kuring jeung ka babaturan kuring. Pak Jaja, Pak Oji. Yesus, Tolong itu ada pasien yang harus dimandikan sekarang ya. Ya sus, baik, nanti saya laksanakan. Sanggeus kitu eta perawat indit deui ngaleos ninggalkeun kuring duaan. Alhamdulillah ningan aya oge pagawean cek kuring dina jero hate. Kuring bungah lantaran tita tadi ngan diuk sabari ngopi jeung ngaroko hungkul. Dekung si Lila gurunyung salah sahiji perawat lalaki datang bari ngadorong blangkar. Anu di luhurna geus kasampak salah sahiji mayit anu turuban ku kain bodas. Kuring saliwat nempo eta mayit teh awakna badag. Basa ku kuring dibukakeun kain bodas anu nutupan awak eta mayit. Kuring ngarasa heran ku kayaan eta mayit. Buukna panjang, kumis jeung jenggotna nutupan beungeutna, tapi nah kulitna tutung siga anu urut diduruk. Sahroji anu nempok kuring ngan ukur olhok hungkul, manehna langsung nyarita. Kunaon Cak? Lain gancang-gancang dimandikeun, adon bengong siga kitu. Kuring asa kagerwahkeun ku omongan si Oji harita. Anu satuluina kuring oge langsung malik nanya ka manehna. Ji, maneh apa jelema ieu teu? Ya, kuring apalah tuh. Kan ieu aya ngaranna dina catatan arsipna.
Ngaranna teh Bapak Suharja. Lain apal gitu maksudna. Puguh we apal. Ari nempo dina catatan data mayit mah. Puguh we tulisanana. Lain ya. Nah, kulit beungeutna tutung siga kieu. Padahal basa kuring nempo keur dirawat keneh mah teu kieu. Pan kuring geus pernah ngomong. Lamun mayit anu maot mah kadang aneh. Lamun basa manehna keur hirup hideung. Kadang lamun geus maot kulitna jadi bodas bersih. Tapi sabalikna. Lamun keur basa hirupna bodas, pas maotna teh sok jadi hideung. Ngaranna Suharja. Eta mayit anu rek dimandian teh. Umurna 58 tahun. Anu jadi aneh jang kuring, basa kuring nempo mayit Pak Suharja harita. Nah kulitna lain hideung siga biasana. Tapi siga anu tapak bentol dicocoreungit jeung hideung buleut. Dina palabah panona katempo beuki hideung pisan. Talobalila si Sahroji langsung mukaan pakaian anu dipake ku eta mayit. Sanggeus eta mayit bligir, nya kuring jeung si Oji mimiti ngamandikeun eta mayit. Tapi aya anu aneh jang kuring. Nu ayeuna mah karasa beda. Basa ngamandikeun eta mayit teh. Anu biasana kuring babari dina ngamandikeun mayit teh, ayeuna mah karasana ripuh. Komo deui basa ngabersihan kokotorna anu aya dina jero beuteungna. Kuring geus sababaraha kali mersihan eta kokotorna. Tapi eta kokotor teh ngadon terus-terusan keluar. Jeung kaambeuna ku kuring jeung si Oji, eta kokotor teh bau pisan. Naonnya Ji? Biasana mah geus beres sajam teh. Tapi ieu kokotorna malah hayo we kaluar. Teuing atuh. Kuring ge teu biasa ngamandikeun mayit siga kieu. Malah mun urang pakekeun boewe langsung. Tah nu apal ieu. Karunya atuh ka mayitna. Kiraku dimakamkeun tina kaayaan anu bau siga kieu. Puguh ge mayit Pak Suharja jadi mayit pangbauna. Jang kuring salila jadi tukang ngamandikeun mayit. Padahal aya anu leuwih parah ti kieu. Tapi bauna teu sabau anu keur digawean ku kuring harita. Puguh ge si Sahroji rada mahiwal jelemana. Manehna mah sakapeung sok asal dina ngamandian mayit teh. Harita kuring kapaksa nyokot tisu anu satuluna nyemprotkeun minyak seungit anu leuwih loba dibanding jangka mayit anu sejen. Maksud jang nyengitan awak Pak Suharja anu bau kacida. Teu poho kuring ge nutupan liangna meh teu ngaluarkeun kokotor deui. Ngan hanjakal kaayaan ngadon beuki parah. Tina liangna kaluar cai anu leuwih bau. Cai eta siga nanah anu koneng jeung kental. Si Oji oge anu kaasup jalma sompral jeung kuatan tara utah. Nepikeun ka mundur katukangeun kuring sabari nutupan irung jeung biwirna. Harita
Beuteung kuring oge mimiti ngarasakeun mural siga anu rek utah. Antugna si Oji keluar di tempat ngamandian mayit. Harita manehna utah nepi ka sababaraha kali. Beungeutna katempo pias jeung siga anu leuleus. Nya kuring oge rada watir ka manehna. Yang geus Ji, maneh keluar heula weh. Bisi maneh teu kuat mah. Ben ieu ku kuring heula weh. Diurusna ieu mayit. Si Oji langsung keluar di tempat pemandian mayit eta. Manehna katempo leuleus pisan. Jeung manehna oge muntang kanu tembok sangkan teu labuh. Kuring oge langsung nguruskeun deui mayit pasuharja eta. Hampura babaturan kuring nya Pak. Kuring harewos kana ceuli eta mayit. Kuring teu nyaho. Hal ngeunaan kitu teh aya mangpaatna atawa henteu. Tapi ukur eta hungkul anu bisa ku kuring dilakukeun. Kuring oge teu poho bari istighfar jeung maca doa sabari mersihan eta kokotor anu terus keluar. Harita lamun ditanya kuring geuleuh atawa henteu, geus tangtu jawabanna kuring geuleuh. Ngan puguh harita kuring ngarasa karunya. Darek siga kumaha oge manehna jelema anu kudu diurus ku kuring. Jeung geus puguh tugas kuring dina ngamandian mayit teh. Kuring teu nyaho naon anu dipigawe ku ieu mayit salila hirupna. Tapi rek sagoreng kumaha kalakuana eta jelema, kuring kudu bisa ngabersihkeun jeung nyucikeun eta mayit. Saacan eta mayit diasupkeun kana liang lahat. Teu lila ti harita kokotorna katempo siga anu tereh beak. Kuring terus bersihan eta kokotor ku kapas anu aya. Sanggeus eta kokotorna beak, nya kuring bersihan awakna eta mayit. Kuring nyemprotkeun sesengitan kana sakabeh awak eta mayit. Ngan aya kejadian anu aneh harita. Bahasa kuring rek makekeun kain boe. Kaayaan di eta tempat ngadak-ngadak jadi asa geeuman. Kuring jadi ngarasa muringkak bulu punduk. Komo deui harita kuringan ukur sorangan di eta tempat. Buku si Oji keur keluar alatan utah-utahan. Dina kaayaan kitu ujug-ujug eta mayit awakna ngeleper siga anu dioyag-oyag. Kuring reuas sabari mundur 2 lengkah ka tukang. Nempokeun kaayaan eta mayit anu kakejetan siga anu kasetrum. Katambah kadenge ku kuring aya sora anu ngagerem siga anu nahan ka nyeri. Meunang sababaraha detik ngeunaan kaayaan kitu teh. Harita kuring babacaan sabisa-bisa bari teu poho ngucapkeun innalillahi. Tekung silat di harita kuring nempo siga aya kalangkang hideung anu ngolebat sakocepat ka palebah lawang panto eta tempat. Bari ditungtungan ku sora siga aya nu nabrak kana panto.
sahadapan kuring ngajanteng bari merhatikeun kaayaan di eta tempat. Sanggesa beberhali lati harita kaayaan geus biasa deui. Mayit anu tadina kekejetan geus kasampak tenang deui. Nya kuring ngadeukeutan di eta mayit. Maksud rek nuluykeun pagawean anu keur dipigawe ku kuring. Tapi harita kuring ngerasa reuas lantaran ayeuna mah awak anu sakitu gedena karasana jadi leuwih hampang. Lamun dirasakeun awakna geus siga awi anu garing. Awakna anu jangkung badag ayeuna ngan katempo leuleus ripuh jeung peot. Astagfirullahaladzim. Kuring teu eureun istighfar nying hareupan kajadian harita. Tekung silila kuring oge ngaboehan eta mayit sabari teureun istighfar jeung maca doa. Kumaha ja? Geus beres. Ceuk si Oji anu karek asup deui ka jero jeung manehna geus teu katempo pias. Katempo awakna oge geus aya tanagaan deui. Ngadenge pananya si Oji sarupaning kitu, kuring ngan ukur unggek nganyakeun. Hampurannya ja. Kuring teh bisa nulungan. Ting kunaon atuh da? Pugu-pugu kuring asa teu kuat. Dasa naon atuh nu digawean ku manehna teh nya? Sajroning mereskeun sesa pagawean eta, si Oji nyarita lamun pasuharja teh salila hirupna mangrupakeun dukun sakti di lemburna. Kabeh jelema pinter jeung dukun kudu tunduk ka manehna. Kasaktianana oge teu bisa dipungkir. Sagala kasaktian manehna bisa. Dimimiti ilmu gendam, ilmu pelet, ilmu pangasihan, ilmu pasugihan, jeung ilmu-ilmu anu lainna. Kabeh warga menta bantuan ka manehna. Lamun aya hal goib, komo deui hal anu di luar akal. Anu akhirna pasuharja jadi jalma anu sombong, hampang leungeun, jeung naon wae kahayangna kudu digugu ku warga. Teuing geus sabaraha awewe anu jadi korbanna. Loba pasien awewe anu datang ka pasuharja sok dipenta buruh anu leuwih. Lamun nepikeun ka teu digugu, eta pasien awewe teh sok meunang hal anu goreng. Awakna jadi geuneuk jeung bareureum siga anu beunang ku cacar. Sing horeng bahasa si Oji keur kaluar alatan teu kuat hayang utah. Manehna meunang beja ti jalma anu keur nungguan eta mayit. Jalma eta nyaeta salah sahiji kulawargana. Manehna ngobrol nyaritakeun ngeunaan naon anu jadi pagawean mayit salila hirupna. Astagfirullahaladzim. Mugi eta mayit sing dihampura sagala dosa jeung kahilapana salila di dunya, jeung ditarima amal ibadahna ku Allah Subhanahu wa ta'ala.